Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Mugia tangtu aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tepang di sareng simkuring Saiful Alam di Pedang Bumi Channel dina kasempatan ieu baris medarkeun ngeunaan paribasa jeung babasan. Paribasa jeung babasan duanana mangrupakeun babandingan. Utamina babandingan didinya biasana nyandak tina boh jalma sasatuan tutuwuhan jeung sajabana. Terus naon bedana ari paribasa jeung babasan? Nah, upami paribasa mah mangrupakeun ungkara kalimah, sedangkan babasan mah mangrupakeun gabungan tina kecap atawa kecap kantetan. Naon ari kecap kantetan? Kecap kantetan teh nyaeta kecap anu mandiri. Najan diwangun ku sababaraha kecap tapi hartina mandiri ngahiji. Tah urang lajengkeun heula kana paribasa. Dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa ngagaduhan 3 golongan. Anu kahiji nyaeta wawaran luang. Naon ari wawaran luang? Wawaran luang teh nyaeta ngebrehkeun pangalaman anu lumrah di masyarakat. Pikeun babandingan keur urang kangge langkung lapah urang kapayuna. Dumana contona? Contona misalkeun kieu. Ya. Uyah mah tara TS kaluhur. Nah, paribasa didinya pemedina bahasa Indonesia buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, artina nama? Artina kalakuan paripolah anu jadi murang kali biasana tara jauh tina kalakuan atanapi paripolah anu jadi kolot. Nah, mudah-mudahan sadayana sararayanya amin ya Allah. Terus nu kadua, kandungan nu kadua, maksud kandungan nu kadua nyaeta panyaram lampah salah. Artina nyaram sangkan urang teu ngalakukeun kalakuan atawa pagawean anu matak rugi boh keur diri urang oge keur ka batu. Mana contohna? Contohna misalkeun paribasana ulah kumeok samemeh dipacot. Nah, naon artina? Can mah nanaon, can mah dicoba, can mah diajaran, urang geus nyerah gitu. Aya dina bahasa Indonesia ge nyaeta kalah sebelum berperang. Ya. Terus nu katilu pangjurung laku hade. Artina ngajurungkeun kana kalakuan atanapi padamelan anu hade. Contona kudu hade gogog, kudu hade tagug. Kudu hade gogog, hade tagug. Artina ucapan jeung kalakuan teh kudu sami, kudu sajalan. Ya. Tah eta maksud jeung kandungan tina paribasa nu tilu teh nyaeta anu kahiji wawaran luang, anu kadua panyaram lampah salah, jeung nu katilu nyaeta pangjurung laku hade. Eta contoh ngan saleh paribasa seueur. Sok lah mangga tiasa digali ku hidup ngeunaan paribasa contoh-contohna. Terus urang lajengkeun nu kadua nyaeta babasan. Cek tadi dina babasan teh nyandak babandingan tiasa tina jelma sasatuan tutuwuhan jeung sajabana. Terus babasan mah merupakan gabungan kecap atawa kecap kantetan. Biasana rata-rata bangunanana 2 kecap atawa aya nu 3 kecap jeung sajabana. Artinya bisa merupakan kecap kantetan. Contohnya misalkan aya babasan panjang leungeun, sama babasan simkuring kapungkur di SD. Setelah babasan eta panjang leungeun didinya teu bisa dipisahkeun panjang jeung leungeun, tapi ngahiji panjang leungeun dikantetkeun mandiri kecap kantetan eta disebut babasan. Artina lain
lain lengan anu panjang sanes, tapi nu artina cunduk candak anu lain hakna. Bahasa kasar nama berenang maok lah nya bahasa kasar. Tuluy aya deui babatan anu nembe babasan anu nyandak babandingan tina jalmi, berarti nyandak tina anggota awak urang eta mang tina pandangan urang. Terus aya babasan anu nyandak tina sasatuan, kira-kira naon sih? Contohnya misalkan maneh mah tedek cicing awas cacing kapanasan, kita nyandak tina sasatuan cacing, artinya cacing kapanasan didinya sok lamun hidup tinggali lamun cacing simpen dina kaayaan panas sok juralitan kelakuan hidup diibaratkan dibandingkan awas cacing keur kapanasan. Tuluy ada nu nyandak babandinganana tina barang atau tadi tina tutuhan. Contoh misalkan kawas bebelahan terong. Kawas bebelahan terong lamun dina bahasa Indonesia mah bagai pinang dibelah kampak bagai pinang dibelah dua. Kalau dina Sunda mah aya nya eta tadi teh kawas bebelahan terong hartina mirip sarua gitu. Boh tina naon rupana atanapi meureun boh tina kalakuanana. Tah mung sakitu ngeunaan paribasa jeung babasan mudah-mudahan aya mangpaatna utamina urang praktekkeun dina kaayaan dina kahirupan sapopoe. Mudah-mudahan yang mangpaatna sakali deui. Apunten bilih aya kelapatan mung sakitu sampurasun kasadayana satacang ditutup videona ulah hilap pribados nguningakeun ngemutan keur kasadayana termasuk ka pribadi margi masih kena aya dina kaayaan COVID-19. Hayu urang tingkatkeun protokol kesehatan urang ku 3M cuk dina iklan mah ingat pesan ibu, ingat pesan umi berenang intinya. Nu kaeje naon? Pakai masker, anu kadua jaga jarak, menjaga jarak. Katilu mencuci tangan atanapi ngawasuh panangan. Mending di bumi wae lah upami aya sakira-kira anu penting lah intinya mending di bumi wae. Cek dina iklan mah hashtag di rumah aja. Mangga simkuring pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.